Kakek tirarium duan. Oh. Hewan. Ayo ayo. Di mana deh? Nah, jawa keluar kue orang. Nyal saya deh. Nah, saya pan kumaha yang nanyakeun masalah hasil hasil debat penting teh kumaha ya teh Maksudna hasil debat penting taker capres. Oh, jadi hasilna teh urang keur nangtukeun pilihan gitu. Ada orang kan kudu boga pilihan segala ge meureunana. Ulah kitu-kitu bae gitu atuh. Nah, lamun nanyakeun masalah eta mah kieu sabenerna wo. Sabenerna mah geus teu kudu dibejakeun deui. Da rakyat kudu geus apal atuh, kudu bisa ngabedakeun mana madu, mana racun, mana madu jeung nu ngandung racun teh. Lain nanyakeun madu jeung racun geus hasil debat capres Apan heueuh wo, cek urang oge rakyat oge kudu geus nyaho. Mana madu, mana racun, mana madu anu ngandung racun teh kudu geus apal. Arti anu geus kaharte geus gitu nya. Ini kudu dijelaskeun. Terus Lamun dina pawayangan mah non bedana Gatotkaca jeung Sangkuni lah. Hasil debat peuting teh. ya, nah kan nyaritakeun wayang keur capres. Aing waduh Heueuh pan urang ngumpamakeun lamun dina Deui wae cenah. perumpamaan sarua bae nagara sing wayang oge make nagara gitu. bener sih bener sok kumaha terus. Ibarat Gatotkaca nya satria. Satria Gatotkaca. Ngan ari Gatotkaca mah ngawakapkeun dirina teh keur ngabela bangsana jeung nagarana. Berjuang. Nah, Sangkuni ge sarua boga jabatan, boga pejabat terhormat. Ngan lolobana licik. Jadi keur mencapai tujuan teh bisa ku segala cara. Gitu. Gitu bedana gitu. Kita nyontokeun ya dina pawayangan teh nya. Tah heuh ibarat kitu. Bener terus kumaha Tapi ya ulah salah. Sajahat-jahatna Sangkuni mah teu pernah hianat ka Kurawa. Gitu. cenah kaharti mana ngan ulah luak lieu kumpul. Sangkuni sakumaha jahat-jahatna Sangkuni can pernah Sangkuni hianat ka Kurawa. Tah, eta teh manaanan. Tara pernah hianat ka jalma anu geus ngagedekeun manehna diri Maneh manehna. geus boga jasa meureun. Jadi lamun aya jalma kitu ngomohokeun kana jasa batur berarti kalakuana alahbatan Sangkuni. Kitu bae teu kudu loba diobrolkeun. Bener tapi Kudu kan geus urang bisa. kudu kaharti tah ulah ugud wungkul eta teh. Nu dijabarkeun teh kumaha eta teh tah. Nah, itu ai masalah capres mah. Geus dijelaskeun ngarti. Kaharti teh lamun kitu mah. Nah, eta masalah capres, cik urang rek nanya ayeuna masalah ayeuna calon daerah dewan, pidewaneun. Ya, yus. Ayeuna mah rakyat teh geus teu barodo teh da. Maksud mana? Di mana nu aya duit kan. Eta nu bakal dicalonkan kitu. Eta palinter rakyat ge ayeuna mah. Tah ieu, Ayeuna we heula da isok pararohon ieu. tah ieu nu mantak moal majuna lingkungan teh. Nah, nih. Hak pilih anu barodo teh model maraneh gitu. Cek Wah, aya 50.000. Pinter cek maneh rakyat geus teu barodo, geus palinter. Jadi saha nu mere duit ek dipilih ku maneh. Betul, nu aya duit. Ya, aya wo. duitan. Lamun rakyat geus teu bodoh, atuh komo calon dewan mah. Moal ge nyalonkeun dewan itu pinter mah. Leuwih pinter calon dewan ge. Moal aya nu mere duit ieu. Dat di dewan oge calon dewan ge geus apaleun. Sok di ararah gua dicolok. Nu mantak jeung urang milih pi caloneun, milih pi pamingpineun, ulah nu barang bare duit, tingali mah kualitasna. Pendidikanana, misi-visina. Gitu. Malahan mah maneh ieu, maneh teh sing boga prinsip teh kieu. Di mana calonon bae anu geus barang bare ti heula eta geus nemongkeun ka teu beneran. Oh, berarti heueuh tanya euy lamun kitu mah bener. Biar aing mah geus ngobrol jeung negara ini mah. Jadi kudu ulah salah pilih ya urang teh.
kudu anu geus puguh